Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa nu mulia, cunduk waktuna kana acara Warta MA At-Taqwa Bandung dina basa Sunda anu dipindangkeun ku Sim Abdi tepangkeun wasta abdi Farid Yusria Huda kelas 12 IPA 3. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di kampung Manggisilir tepatna tabu 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga Selembut. Kusabab ayeuna longsor dicaket pasawahan warga. Dina kejadian ieu sakedikna hiji warga pupus anu jenenganna Bapak Sobri tukang kuli macul. Sareng 4 warga sanesna nu kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang pananganna pateuh katinggang urug. Dina ayana kejadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kejadian nu sarupa. Hatur nuhun kana parhatosana wilujeng patepang deui di lain waktu sim kuring. Munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.